mun balik bawa cau. Oh, baju tuh di situ baju batu ayah tuh. Ayah dina sasampayan di situ tuh. Rek diseusehan naon baju nu abah bubututan ayah kaos segala tuh celana training nanti seusehaneun mah. Rek naon menanyakeun baju? Lain nanyakeun baju. Mun balik bawa cau pesenan Celin. Oh, rek nyalin. Oh, ya itu kunaon maneh eta make rek nyalin. Mun rek nyalin mah tuh da dia mah pan itu mah bubututan deui maneh teh. Lain mah awat tadi ti lemur, aya rek nyalin rek mandi di dieu mah. Ieu mah kala rek make kaos nu itu ge seusehaneun pan lalamru teh. Ya kunaon maneh make rek nyalin di dieu? Lain nanyakeun baju rek nyalin. Engke bawa cau nu pesenan Celin tuh mani hararade cauna teh kot baleuneur baruleud. Oh, kuhileud. Atuh ai kuhileud mah kade. Ulah gagaba ulah dipake wae. Sok nuhun sia. Garoga anyang kuhileud ieu di dieu naon nu kuhileud teh? Naon nu kuhileud? Lain kuhileud. Engke mun balik bawa cau. Cau bisa keburu-buru. Oh, rek diduruk oh sok atuh laan urang duruk, laan urang duruk jeung gede angin jeung naon ieu teh. Yuh aing mah jeung seor. Sok laan. Ya, ieu teh lain kuhileud. Engke mun bawa balik cau. Ulah digibrig-gibrig ka dia jeung garoga anyang kitu atuh maneh teh eta teh. Laan sok. Tuh nyalin di ditu tuh. Mana hileudna mana tuh? Oh hileud. Lain kuhileud ieu. Ulah digaro di dieu atuh dan murudul ka dieu. Eta na kebulna eta da tepa atuh nu kitu mah hileud. Sok we laan urang duruk laan. Yuh, lain nanyakeun wae hayo, we baju kuhileud we. Engke mun balik bawa cau anu Celin. Oh, rek nyalin mah itu di ditu bajuna. Kumaha maneh teh sok laan heula ieu baju laan urang duruk. Ya mana atuh kuhileud. Ulah hileud. ulah garog gajang di dieu, ulah garog gajang ka dieu tepa. Hileud. Murudul nu kitu mah. Kita Sok tadi nyebar. oge. Sok nyebar. Di ditu jeung eta mah. Bawa cau. Oh, di ditu baju mah kunaon maneh teh bedegong di ditu baju mah jeung rek nyalin mah. Bawa ka dieu laan teh ieu teh urang duruk ka dieu. Kalau hayom rek nyalin rek jibang gimring di dieu tepa ka kabeh ge teh. Kumaha? Da tepa atuh daun bulu hileud mah jeung tara weuh sababaraha kalinya seuh ge nu kitu mah. Aya we dipake ngejot deui nya mending diduruk. Siap bawa ka dieu geus nyalin mah diduruk eta pake. Aya henteu ning lalila ka dieu. Ulah dipukuri lah nu geus kuhileud kitu mah. Garoganyang gitu mah. Engke anger dipakena teh. Jadi kuhileud mun diduruk. Iya mah kalau hayo gibrig di dieu aing bener si tepa tuh da rada ararat teh ieu ge tepa ieu teh. Aing mah. Jadi gibrig di dieu atuh.